dina jero hatina. Karep hayang panggih jeung rombongan barisan Darmayuda terus ngagabungkeun diri kalakah ngaranapan kajadian anu saperti kitu. Kakang Jenggala sangeusna aya di Bagurong Lintang Jagat. Minang merhatikan non cantik. Malah lain sakedua kali sok kaimpikeun ngagular killer panon cantik anu teu make baju. Pangawakan anu sampulur matak edan ningalina. Eta impian teh akhirna mah bakal jadi kenyataan. Geus cari pamajikan si kakang mah non alina yang cantik ini. Teu meunang keluar ti jero imah. Bisa jadi perhatian lelaki anu sejen. Pokokna mah non alina spesial buat akangku. Kamu orang benar-benar tidak tahu malu Ki Jenggala. Tindakan kamu orang merupakan kesalahan yang melakukan dosa besar Ki Jenggala. Penuh saja Si kakang bodoh kacida non cantik kayak dibunuh mah. Kurang kage ku si kakang bakal ditusuk. Tapi lain ku peso. Lain jemua ngabayakeun anu puguh mamun geus sakali ditusuk ku si kakang tangtu bakal lalagiheun. Tenang cantik. Ki Jenggala si jam paling gaib anu keur sering ngumbar ka sukahatena. Jadi ngaranjung kaget waktu aya cirim anu ngaclelat saterusna mancuh dina tangtunganana tu jauh ti tempat cicingna Ki Jenggala. Jolelat celegedeg. Jirim anu anyar datang teh nilik dina wandana mah jagong ora. Anu harita nentep seukeut ka Ki Jenggala si jam paling gaib bari nyarita di Bandung Seuri. Si laing tu kudu kaget. Si laing tu kudu kaget ngaran Dewek Sugarba. Ku Dewek si Bandungan didedengikeun caitan si laing jeung si non. Ngaran si laing teh Ki Jenggalanya. Terus eta si non teh ngaranna alina. Anu aya dina pangaruh panglumpuhan. Karap rek dijadikeun pamajikan ku si laingnya. Si laing bener-bener teu ngukur kakujur Ki Jenggala. Geus kolot hayang boga pamajikan ke si non alina. Bebengetan goreng ciga soal sapatu si sangkuy teh. Bekajing hayang ka gadis walana sarupa. Sikap jeung caitaan Sugarba anu datang-datang jol nyarita seperti kitu pugu Ki Jenggala si jam paling gaib langsung kahudang amarahna. Ki Jenggala cengat tantung bari nyarita. Ya, si lain modong nyarita kabrak karab Sugarba. Kurang ajar sia. Urusan Dewek jeung non alina keur si lain teu boga hak pipilueun deuleu sia. Leuwih hade si lain gancang irit tinggal ke pertempatan. Si non alina memang rek dijadikeun pamajikan ku Dewek. Benar-benar gede hati si lain Ki Jenggala. Mun kitu mah sarojeng Dewek karep kahayang si lain teh. Geus lila Dewek teh hayang ngarasaan boga pamajikan ka gadis walanda. Ayeuna ningali non alina Dewek langsung katalik hate mending geus keur Dewek we eta non alina teh Ki Jenggala. Gimbang lah jeung Dewek malah. Ki Jenggala si jam paling gaib beuki kahudang amarahna. Langsung harita nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan ka Sugarba. Sugarba, kurang ajar.
silaing make jeung rek ngarebut non alina sagarupa sia jaga sasemu teh memang nah hayam si non alina teh goblok bisa dibikin gitu wae silaing ngahajarekeun kaributan jeung dewek kulit kieu mah yeuh dewek lain rekian kaributan tapi rek minta si non alina sabab dewek bubuara di tempat anu anyar can boga pamajikan malah karep kahayang dewek ge sarua jeung si laing sarua kijengalah hayang ngarasaan boga pamajikan ka gadis walana anu mata kabeneran ayeuna ningali aya non alina rek dibawa ku si laing kacineukana mah non alina bikeun ka dewek si laing bakal salamet lamun teu dibikeun sabalikna si laing bakal cilaka ke jenggala kurang ajar si laing mentong kitu sia nangka ijen jajaten ka dewek sugarba goblok hasok dina nu lega sia ijen jajatena kurang ajar sia Yorela cilung kijenggala ngajorat ka tempat anu lega sugarba ngajorela tuturkeun dua jirim adu hareupan sugarba nulak cangkeng bari nyarita sumanus siris bangun anu nganggap enteng ka kijenggala jago kota masih lain geus waktuna kudu eureun makalangan kijenggala ayeuna si laing coba-coba rek taruh ngalawanan si Sugarba calon rajana Jawara si laing bakal dengar cadas wani taruh ngalawanan dewek baki jenggala kade goblok lajar haram cadas ya mangap enteng ka dewek si laing Sugarba mang kalau kawas si laing memang kudu tinak tadas ya Jorela cilung ki jenggala si Jamparing gaib majuna rajang sedangkan Sugarba harita teingkah di tempat waktu panarajang lawan datang harita Sugarba ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna bantrokan kekuatan tanaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing harita lumangsung sok bangkil ki jenggala ngabangkil kadorong mulur ka tukang sababaraha rengka sedangkan Sugarba tetep nagen tetep mancuh dina tangtunganana ki jenggala gancang ngajaga kasaimbangan badana bangkil daligeg raneg ki jenggala ngeureunkeun sukuna saterusna mancuhkeun tangtunganana ki jenggala si Jamparing gaib bari merhatikeun uji lawan harita ngupat tina jero hatena wah edan kekuatan tenaga lapisan si Sugarba bener-bener hebat ya si goblok aing tepikeun ka ngabangkil mulu ka tukang mangsa panarajang dipendung ku lawan edan tekelah si Sugarba lain jago samarangan mun kaya kieu mah yeuh aing kudu bisa sagancangna ngungkulan anu jelawan sabab kudu sagancangna aing ini tijil bari jeung mawa non alina ningali ke jenggala si Jamparing gaib tacan saga diri saterusna talungna harita Sugarba nyarita kakaraku bancokan kakuatan tanaga lapisan geus si lain geus kaget jeung bingung ke jenggala ceuk dewek ge si lain tandingan dewek euy leuwih hade pasrahkeun non alina ka dewek lamun si lain hayang salamet si lain kudu ngarti si Sugarba jago ngora pilih tanding deui sia anu bakal ngawas dunya kajawaraan deui sia pijala wah jangkar keheng sok ajar
wah mungkin jago ora nahaon wah jago ora atah ados ya Silaing montong ngerasa unggul sakehen Sugarba tarung masih kena langsung dari sia dewek mau make kudu jajan ku Silaing dari sia Ki Jenggala luncat ka tukang ngajaga jarak di tempat nuju lawan kitu nate sabab bakal ngagunakeun kekuatan ilmu jam paling gaib mangrupa ilmu andalanana Sugarba masih tetap mancu dina tangtunganana bari merhatikeun anu lawan Ki Jenggala ngalakukeun gerakan sakumaha anu rek mentangkeun panah tapi teu katingali gonewana oge teu katingali jamparingna ningali anu jilawan ngalakukeun sikap jeung gerakan siga anu rek mentangkeun panah harita Sugarba kalahkah yang serikeun kagunakeun ilmu naon Silaing teh Ki Jenggala siga anu rek mentangkeun panah sagarupa Silaing mereka gunakan ilmu simpenan berenang Silaingnya saketulkeun pangabisa teh sia aso ketulkeun sakabeh ilmu panamu ajan pangasih Silaing dewek marek ingkah di tempat dulu moto somong sia Sugarba kurang ajar sia dewek moal disebut si jamparing gaib sia mun teu bisa ngarubuhkeun Silaing tada sia 5 jamparing gaib hayang Jenggala harita mentangkeun 5 jam paling gaibna karep hayang sagancangna bisa ngarubuhkeun anu jilawan syut bersaat 5 jam paling gaib anu katingali ku panon harita ting bersat ngarah kana tangtungan badan nu jadi lawan sedangkan Sugarba tetap teu ingkah di tempatna syut bersat 5 jam paling gaib kena kana anggota badan Sugarba Ki Jenggala si jam paling gaib jadi kaget anu lain dikieuna sabab 5 jam paling gaib teh jelas kena kana badan lawan tapi Sugarba bangun anu henteu ngarasakeun naon-naon malah kalahkah ngalengak seuri sagala jadi Silaing teh ngagunakeun ilmu jam paling gaib benernya kabalungan ku Silaing goblok sanajan jam paling gaib ya jam paling gaib padut sia leuna kana anggota badan dewek tapi teh pangaruh naon-naon kadeleh ku Silaing kabuktian dewek teh sakara-kara sia Ki Jenggala hasok rek kumaha deui ayeuna katag lawan anu diingatkeun ku Silaing Ki Jenggala sok Ki Jenggala masih kene penasaran harita sagadiri deui pikeun mentangkeun 7 jam paling gaibna mangrupa jam paling anu pamungkas bari musirkeun panetepna kanu jadi lawan anu bakal jadi sasaran jam paling gaibna harita Ki Jenggala nyalita Silaing kudu roboh Sugarba sia kurang ajar tada sia 7 jam paling gaib derek
Jamparing gaib ting plesat ngarah kana tangtungan badan lawan. Tapi Ki Jenggala si Jamparing gaib kageteun deui we malah jadi ngageter hatena. Sabab 7 Jamparing gaib anu keuna kana anggota badan taya pangaruh naon-naon pikeun Sugarba. Siup besar. Yes! 7 Jamparing gaib si laing anu keuna kana anggota badan dewek taya pangaruh naon-naon Ki Jenggala. Deuleuh Gusti laing. Kakuatan ilmu nu kitu patut digunakan ke ngalawanan dewek satea ilmu nahaon teh blog. Si Sugarba lain tandingan si lain Ki Jenggala sia. Ki Jenggala ngarahuh bari ngomong dina jero hatena. Waduh. Cilaka mun kaya kieu mah ieu. Aing bener-bener dengar cadas. Tahapan ajen pangarti si Sugarba teh leuwih punjul jebatan aing. Tersangka aing bakal ngarenapan kejadian seperti kieu. Moal si Sugarba bakal ngabinasakan diri aing ye. Sugarba nutup seukeut ka Ki Jenggala bertus carita. Ayeuna giliran dewek anu bakal maju narajang Ki Jenggala. Giliran dewek geus sia. Sakali narajang bisa dipasikeun si laing bakal ajal binasa ku leungeun dewek. Mangkelu kawas si laing geus moal diberi ampun ku si Sugarba. Pikir ngabutikeun anak tadah parajang dewek sia Ki Jenggala. Lewat celung Sugarba maju narajang. Ki Jenggala sakuat tanaga harita ngimbangan panarajang anu jailawana. Tapi kacepatan gerak Sugarba teu bisa diimbangan ku Ki Jenggala. Dina pungkasan tarung harita panarajang leungeun katung Sugarba ngahantem dadalawan. Dituturkeun ku panarajang leungeun kencana anu ngahantem sirah lawan ngajadikeun sirah Ki Jenggala bejeun sapisan. Jelas sawok yuk sajebror degdes sak yuk degdes. Wah! Ampun! Wah! Ki Jenggala si Jamparing gaib ngagero panjang nahan kanyeri bali ngacengkang ka tukang. Jengkang kidebut Ki Jenggala robuh maring lemah. Dua sukuna kekerejatan sakedeung panonna buncelik terus cicing pikeun salilana acel binasa sarita. Sugarba terus ngacorat datang nyampeurkeun ka tempat non alina. Sanggeus sadeukeuh harita Sugarba netep ka non alina anu diuk nyarane kana tatangkalan terus nyarita. Non alina geus aman ayeuna mah non. Tertulus di babaku si Jenggala teh. Kamampuan ajen pangartina Ki Jenggala. Keur si Sugarba mah eueuh nanaona non. Jadi non alina ayeuna mah lain di babaku Ki Jenggala, tapi rek di babaku akang sayang. Ka tempat padumukan akang. Terus terang akang anyar pindah ke tempat anu ayeuna. Seperti anu tadi geus dicaritakeun ka Ki Jenggala. Akang geus lila, boga karep jeung hayang boga pamajikan ka gadis walana. Ayeuna dipanggikeun jeung non anu langsung narikkan hati akang. Anu matak lebih hade tarimakeun ieu kanyataan ku non alina nya. Sugarba, ik harap kamu orang sadar mengerti tindakan yang kamu orang lakukan ini salah.
Tidak bisa menerima kenyataan dan harus menjadi istri kamu orang Sugarba. Lebih baik bebaskan Sugarba. Nona Alina geus kudu loba pamolah cek akang ge gelisnya. Wah, akang rek sugemakeun ku akang ge. Lain rek disangsarakeun ku akang oge. Kangaranan geus dibawa ku akang rek saha anu bisa nulungan ngabebaskeun anu geulis. Sabab akang jago pilih tanding. Jago jeung jawara anu makalangan moal aya nu mampu nglawanan akang. Anu matak hayu nama milu jeung akang geulis. Non Alina ngan saukur bisa ngarahuh dina jero hatena. Waktu dipangku terus dipanggul ku Sugarba. Sanajan bari manggul non Alina anu aya dina pangaruh panglumpuhan, tapi ke Sugarba bangun anu teu beurakeun. Harita jerim ngacelak tinggalkeun eta patempatkeun. Caturkeun harita di tempat sejen barisan Darmayuda nu dipimpin ku Nang Bule beuki deukeut ka tempat nu dituju. Dina jarak anu rada anggang di sabudureun paguron lintang jaga teh loba tatangkalan anu galede. Nang Bule harita mereparentah ka barisan khusus anu 12 urang teh sangkan nyarumput dina balik satangkalan. Saterusna ngagunakeun senjata jarak jauhna. Anu leuwih teulah jadi sasaran nyata 10 urang soldadu anak buahna Tuan Willem. Anu jadi soldadu teh memang ti kaum pribumi. Seperti si Sengkuy, Abah Wahyu, Haji Rukmana, Haji Koswara, terus ada si Jepri, eta we ti kaum pribumi. Harita caricingna teh masih teu ngahiji jeung anggota barisan Warangkas Jaya. 10 urang soldadu pada saga diri ngadaguan kadatangan musuh anu rek ngagempur. Barisan khusus harita ngalaksanakeun parentah Nang Bule. Senjata jarak jauh panah jeung paser katut katepel harita diarahkeun ka 10 urang soldadu teh. Kaayaan jadi pahibut waktu para soldadu tingkel kaget bari nahan kanyeri. Aya anu pingping atawa sukuna nu beunang ku panah. Aya nu beunang leungeunna ku paser. Ceung beungeut atawa beuheungna anu beunang ku katepel mangrupa taneuh liket anu geus garing nu dibaluran ku getih carulu. Barisan khusus harita ngalaksanakeun parentah Nang Bule. Senjata anak jarak jauh panah jeung paser katut katepel harita diarahkeun ka 10 urang soldadu teh. Syut besar. Panah datang kena pingping soldadu. Syut salam. Dituturkeun ku paser anu ngarah kana leungeun. Nyatana leungeun soldadu anu sejena dituturkeun ku pangatapelkeun kana beuheungna. Anu kabeunangan nyata para soldadu ku eta serangan jarak jauh tingkal nahan ka nyeri patembalan. Syut besar. Pas ngarah kana leungeun soldadu, syut besar. Pangatapelkeun kana beuheung soldadu. Aye, ping kepala aku masuk aja. Menjadi aja. Allah, kada garing jadi ada menjadi ada goblok. Jika kayu 10
orang soldado harita tinggal patembalan pada narahan kajari nuka benangan kuka cepel harita gegetret ngagarawan beheung aya oge anu ngagarawan beheungna lumangsungna eta kajadian ngajadikeun kayaan jadi pahibu. Ki Warangkas anu mimpin barisan Warangkas Jaya jadi kageteun harita nyarita semua nu ngagero mere parentah ka Mbah Sigarawa. Awas serangan dadakan serangan jalak jauh. Hei Sigarawa hasuk serangan di mana cicing nang jadi musuh hei. Tatan musuh geus datang urang ajar haram jadah musuh kabogohan jeung ngagunakeun senjata jarak jauh. Goblok ge belakok waspada musuh geus datang euy. Karek ge balem Ki Warangkas nyaritana. Harita giliran anggota barisan Warangkas Jaya anu kabeunangan ku serangan senjata jarak jauh. Sanajan rada pada jarago silat tapi kangaranan kana tangan senjata jarak jauh mah kekanyahuan ti anggahna. Subesan panah datang ngarah kana pingping anggota barisan Warangkas. Disusul ku pasar anu keuna kana leungeun anggota anu sejena. Datang pangatepel anu keuna kana peungeut anggota anu sejen. Anu kabeunangan ku eta serangan palaking geuruk nahan ka nyeri patembalan. Subesan panah datang keuna kana pingping siut salam. Datang pasar keuna kana leungeun siut salam. Datang pangatepel kana beungeut petak deus. Wah jadah pingping dawe kepala euy. Surwa jepi lagi euy. Abah kula bah ye kanyut belalu ayelah ayolah leun aing aduh udah aku pasar euy. Duh pedek badangku tanah garing. Aduh kieu. Anggota barisan Warangkas Jaya anu kabeunangan ku serangan jarak jauh harita tinggal ro patembalan. Kayahan jadi beuki paciweuh jeung pahibut sabab Mbah Sigarawa ge tetela can bisa masikeun musuh cicingna di belah mana. Ki Warangkas jadi ngamak ka Mbah Sigarawa. Hei Sigarawa, aduh belakok gajah pagihan gimana cicingna musuh anu ngagunakeun senjata jarak jauh wae ngajelang wae sia. Aku saing cuma mampu masihkan di mana cicing musuh. Belakok dia nawas mana musuh keserang musuh keserang. Wah kurang ajar wah barisan khusus nu ngagunakeun senjata jarak jauh ngalaksanakeun parentah menang gule. Nyatana ngalakukeun serangan tepikeun ka pihak panah jeung pasar katut bahan keur pangatepel. Anggota barisan Warangkas Jaya anu kabeunangan ku serangan jarak jauh aya kana 20 urang. Ningali kaya musuh geus paciweuh pahibut tepugu. Harita nang bule anu mimpin barisan utama marentahkeun barisan pikeun maju. Waktuna urang ayeuna nyerang maju serbu jorelat cung nang boleh ngacorelat pangheulanan dituturkeun ku para anggota barisan Darmayuda ting corelat ting karajeng bari ngagunakeun pakarangna sewang-sewangan. Ningali barisan utama geus maju harita Rasanti mere parentah ka barisan lapisan pikeun maju ngagempur musuh. Siapkeun jadi masing-masing. Siapkeun Mama Om. Teh Wisweden siapkeun Teh Nong. Hayo Mama Dapa hayo. Bino kayo siapkeun. Ayeuna urang maju. Neng Tuti Lepina siapkeun. Gampor masuk serbu. Celung. Rasanti anu pangheulana ngacuelat maju dituturkeun ku anggota barisan lapisan dipimpinna.
sandi kage harita ngalakukeun tindakan anu sarua mere parentah ka barisan lapisan unggul pimpinan. Pada saga diri ayeuna waktuna urang ngagempur. Teh Lilis, Jepri sok maju. Musuh maju, serbu. Sandi kanga cuelat pangheulana. Dituturkeun ku anggota barisan anu dipimpina King Cuelat, King Garajeng ningali kadatangan musuh harita barisan Walangka Jaya anu keur pahibut harita pada mapag kadatangan musuh. Tarung campuh, tarung tawuran harita lumangsung. Sedangkan 10 urang soldadu jeung 20 urang anggota barisan Walangka Jaya anu pada tatu kabenangan ku serangan jarak jauh harita marisakeun maneh geus keuntupan niru kana tarung tawuran. Timbalan terangna pakarangan anu bantok sabur jeung soran ting geroro mangsa ngalakukeun panalajang jeung nyingkahan panalajang lawan. Rasante jeung sandika masing-masing pada ngayonan 4 urang lawan. Si Banteng Mulung nyauk kagunakeun ruyung gedena dihurup ku 4 urang lawan. Ayo manganting ngayonan 3 urang lawan. Para anggota barisan Darmayuda dina eta tarung campuh tawuran rata-rata kudu ngayonan 2 tepi ka 3 urang lawan. Kituna teh sabab pihak musuh kakuatan jumlahna leuwih loba. Ki Buyut Jebleng mah langsung adu hareupan ngayonan Embah Segarawa. Bari ngawangun pasangan haita Ki Buyut Jebleng nyaritakeun dia lawan. Hasok Ijen Jaya teh jeung dewek Segarawa. Anu geus bongkotan mah tarungna kudu jeung anu bongkotan deui sia. Buktikeun kamampuan Cilaing Segarawa. Si Debleng moal make kudu jejerihona jalma seperti Cilaing. Mbah Segarawa bari saga diri terus ngajawab. Memang bener Debleng. Cilaing lawan anu imbang ke dewekna. Sarua pada geus bongkotan deuleu. Anu jelas Cilaing anu bakal pangheulana aja binasa dina beuyeum. Teu kudu loba carita Segarawa. Dewek anu bakal heula majuna aja. Segarawa bari saga diri terus ngajawab. Memang bener Debleng. Cilaing lawan anu imang ke dewek mah. Sarua pada geus bongkotan deuleu. Anu jelas Cilaing anu bakal pangheulana aja binasa dina beuyeum. Teu kudu loba carita Segarawa. Dewek anu bakal heula maju darajang mah. Jodela culung. Cari deui. Ki Buyut Debleng miheulaan maju narajang ngagunakeun ulin karuhunan. Digabungkeun jeung jurus Balagadiju. Mbah Segarawa ngimbangan panajang lawan ngagunakeun kakuatan ilmu banyu beku. Teu kabisa ngagunakeun ilmu khas Kalabitan. Nu sapasang leungna bisa melar manjangan sabab jarak anu padeukeut kabantung jadi lawan geus niheulaan majuna rajang. Sedangkan nang boleh harita langsung ngacuelat menuju ka tempat Ciwarangkas. Jerat cudung cagadeg. Nang boleh mancu dina tangtunganan adu hareupan jeung Ciwarangkas. 2 cerim adu hareupan, 2 tetepan bantrok. Ciwarangkas nutup seukeut ka nang bule bantos nyarita. Jadi Cilaing anu ngaran nang bule intuna Sirawing teh anu mimpin barisan Darmayuda. Gede hati Cilaing bebenyit keneh. Rek maju tarung ayunan dewek sareng bule. Mimpin barisan ngagempur ka dia Cilaing bener-bener geus bosan hirup.
hari kalawanan dewek anu geus ngawasadunya kajawaraan silaingnya bade taruh ngalawanan dewek ka bule nang bule dina karakterna eyang buana putih harita sikep jeung caitanana masih tenang mohon bade nyobian we ieu mah Ki Warangkas margi memang tos waktosna we abdi salang balisan ngagempur kakuatan anu nebarkeun kajahatan silaing montong katuhung mun sakedeung diajar binasa mangsa kabenangan ku kakuatan panajak dewek nang bule ya tangtosna abdi tos keurisi ku pati rempan ku ajal Ki Warangkas demi nanjelkeun keadilan naon bae nu kalanapan ku abdi tangtos bakal dising hareupan Ki Warangkas asok silaing anu maju narajang nang bule dewek rasa hina mun tepikeun ka kudu miheulaan maju narajang beyak gunakeun sakabeh kakuatan ilmu silaing sana bule asok narajang dewek ka bule mangga abdi ayeuna bade maju narajangnya Jurema cilung nang bule maju narajang Ki Warangkas kagerakeun leungeun katuhuna terus diangkat ditujukeun kalebah nang bule anu maju narajang bae nyarita samun ngagero tadah ku silaing nang bule roboh silaing tadah lintang anu maling jagat teu tina leungeun katu Ki Warangkas anu digerakeun harda kaluar getaran kakuatan anu saterusna eta getaran kakuatan teh nemrag kana badan ang bule nang bule ngageronahan ka nyeri baringa cengkang katukang terus rubuh ngababangkang maling lemah Ki Warangkas perhatikeun anu jilawan betus ngumbar caritaan jeung kasuka hatena ya belak coba silaing pikeun ngalawanan dewek sanang bule dina satiap dewek tarung cukup sakali gerakan bangka getaran kakuatan ilmu lintang panu maling jagat nemrag kanu jilawan geus tangtu lawan bakal rubuh belak asok hudang silaing sia mun masih kana sanggup nuliskeun tarung sanang bule nang bule masih kana ngagoler kacan ngonel hudang lantaran harita nalika ngagoler diparengkeun